Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Nurmalasari di kelas 7 SMP Terpadu Bulan. Dia Abdi bade nyaritakeun tentang sireum jeung japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap, manehna ti sawedat, pluk gerak-gerak kana cai. Hadena caina rada ngeyeumbe palebah dinya mah, tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah, manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, tulung ieu kuring rek dikerelem tulungan. Kabeneran aya japati keur cindeuten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Ngadengekeun aya sireum gegeroan menta tulung, barang ngareret ka handap katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati geleber hiber bari ngeugel daun salamban. Song diasomkeun daun teh ka hareupeun sireum tulung muntang kana daun ku japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara panuhunkeunana ka japati anu geus ngaleupaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa japati teh cindeuten ieu dina dahan kai anu nyondor ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun lempangna keketeuyepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun japati bari ngaharewos ka manehna. Japati buru-buru geura hiber tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna, teu lila japati buru-buru geleber hiber. Isukna japati papanggih deui jeung sireum. Cek japati, nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai. Jawab sireum, ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh lantaran geus ditulung ku sampean.